Putra Anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Rusia Tunjung Sari. Ieu dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teh nimcak bagian ka 22. Sumangga para wargi dongeng urang lajengkeun deui atuh para wargi Nemayang Sari. Teu pupuguh para wargi ngadon menta dikeser ku Cepirman. Mangga urang teraskeun. Mayang Sari reketak baeud samalah make rada ngabarieur. Renghap Cepirman narik napas jero bari panon tetep manco neuteub seukeut ka Mayang Sari pamajikanana. Keur kitu torojo Julaiha norojo ti kamar kalawan pokna. Geuning jarantul keneh. Disangka kumaha mah geus sarare. Nawayah kumaha ieu teh? Julaiha ngareret ka Mayang Sari nu keur tungkul. Sabuh dua mama tema Cepirman jam 2 nah tuh geus ai teh jam 2 masih keneh can sarare. Parantos monok mama mung neme teh abdi diguyah-guyah ku emput. Disanggi ku abdi mah parantos siang atanapi anjeunna munut dianteur ka jaman. Aing anjeunna kalaka sasauran nu matak ngaranyug. Mali asa dina pangimpenan atuh cek Cepirman ngareret ka Mayang Sari. Nyarita nu matak ngaranyug kumaha Cep? Sasaurana teh munut pipisahan mama tema Cepirman tuluy tungkul. Kumaha? Pangreungeut teh minta pipisahan. Julaiha bangun kaget tur teu leupas paneteupna. Mohon munut pipisahan mama. Ai na bener emput minta pipisahan. Julaiha malik ngareret ka Mayang Sari. Leres mama tema Mayang Sari pondok tur baeud. Astagfirullahalazim. Kayak ari emput hayang pipisahan teh sadar atawa henteu? Sadar mama piraku abdi hoyong pipisahan pun itu sadar mah. Temal Mayang Sari dina nyaritana asadaria bari tetep teu mere budi. Cacaka nyarita jeung nu jadi kolot. Ye emput keur mamah mahnya ku ngadenge carita emput aya maksud hayang pipisahan laki rabi teh. Bener-bener asa dina pangimpian. Keur mah tasare eta naon nu dipake dasarna atawa naon sababiahna pangda emput menta pepegatan laki rabi. Datang tu aya sabab nu sababna moal pati-pati aya haseup lamun eueuh seuneu. Jeung deui salila emput laki rabi jeung Cepirman tacan pernah kadenge pacogregan. Keu karasana kumaha asa ti ceuli herang mata estu sauyunana keur. Kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga. Tah kitu ceuk paribasana kitu. Nah atuh nu jadi salaki tarang abayuan. Nah sok ngakaleungitan peuting bari boga lampah serong nu nimbulkeun raheut batin. Meureun kumput ge karasa tur kanyahoan sikepna nu jadi salaki kitu deui kanyaahna jeung ngakadelana. Samemeh kawin geus dipanggieunkeun imah geus dipangmeulikeun imah. Ceuk Julaiha rada panjang lebar nyaritaan Mayang Sari. Atuh aya caritaan kitu ti Julaiha inung kukutana teh. Meunang sawatara jongjongan Mayang Sari sakemet kitu nemah deui. Tonggo we melenguk bari diteuteub ku Cepirman salakina. Duka melenguk teh para wargi sadaya. Duka melenguk teh nya. Muhun eta mah harita teh. Atuh duka melenguk asa kapepet omongan. Duka melenguk keur mikir-mikir. Dasar kitu Julaiha pok deui nyambung caritaanna nu tadi bari teu leupas dina paneteupna. Iing mamah menta jawaban nu jelas tur kaharti ku mama. Naon alesanana atawa naon nu dipake dasarna emput hayang pepegatan. Da sagala rupa ge kudu aya sabab musababna. Atuh petugas kantor urusan agama ge moal bisa ngalaksanakeun lamun eueuh dasar-dasarna mah. Itu caritaan Julaiha nu kadua kalina. Geus kitu maka kara Mayang Sari nyarita. Nya dasarna mah tos daya kasuka we abdi mah mama hoyong bebas. Tetep keneh amengan. Temana bari ngarinat kanu jadi salaki. Oh, jadi kitu nu dipake dasarna ku emput teh. Geus teu aya kasuka tu resep keneh uli. Atuh alasan kitu malain ayeuna dijelaskeunana tapi kudu samemeh truk laki rabi.
Kakara mere alasan kitu. Taina mamah rek nanya ka Asep. Eta kira-kira na Asep rek ngalaksanakeun kana kahayangna emput menta pepegatan. Cek Julaiha malik nanya ka Cepirman bari ngarere. Dari kami abdi mah sanaos emput keukeuh palai pipisahan ge. Moal dilaksanakeun mamah margi antawis abdi sareng emput teh ti awit kekenalan duwi ka ayeuna teu aya masalah naon-naon. Sajabi ti kitu abdi mika abot pisan ka anjeunna. Komo kitu anjeunna parantos teu kagungan Ibu Rama. Sanaos anjeunna dirorok ti aalit ku mamah tidak asa piraku kedah teras-terasan nyesahkeun we mamah salalamina. Mari sakedahna emput mulang tarima ka mamah. Asa piraku kasebat jalmi dipi ka welas dipi ka asih kunisane. Atana pika sebat kesepuh teu aya imbalanana, teu aya karumaosanana. Tapi itu mama, tema Cepirman tetep manehna mah moal nyerahkeun Mayang Sari. Ari sabab Cepirman bener-bener mika cinta tur mika nyaah kanu jadi pamajikan. Atuh para wargi sadaya sanggeus aya caritaan kitu ti Cepirman mah. Mayang Sari pamajikanana kakara nyarita deui bari budi kuraweun. Nyebrehkeuna kasih coba kanu jadi salaki. Jadi Kang Pirman mau ngalaksanakeunnya kana pamenta abdi. Mayang Sari terus mureleng harita teh para wargi. Moal sabab akang mikaburat lahir batin ka emput. Tema Cepirman males ngeuteut. Teu naon Kang Pirman mau ngalaksanakeun kana pamenta abdi. Ngan di antara abdi jeung Kang Pirman pasti bakal kajadian Rajapati. Cek Mayang Sari bari ngorejat nangtung. Tuluy ngajengkat asup ka kamar kalawan pantok kamar digebrukeun tari. Astagfirullahaladzim. Julaiha istighfar bari gogodeg. Geus kitu pokna rada haharewosan. Lamun kitu dasarna mah emput menta pepegatan teh nurutkeun ku timuru mamah mah. Siga-siga gogoda ieu teh Asep. Ngaduka gogoda Asep bari semanggih kamajuan. Duka lamun emput keur kakandungan. Danya kitu kasebut manusia biasa sok aya wae gogodana. Boh gogoda baris leuwih ningkat. Boh gogoda baris pinangih jeung kasusahan kitu deui. Gogoda atawa perwatek anu keur dikandung sapikeun hayang nyaho urang Bandungan heula. Sapoe deui isuk lamun emput kitu bae mah nu hartina keukeuh hayang pepegatan. Mamah rek ngangkir Babah Suma. Sina dipangmelengkeun. Asep masing jongjon we. Didamel ulah loba pikiran naon-naon. Julaiha boga timuru yen Mayang Sari menta pepegatan teh dianggap gogoda padahal Mayang Sari para mitra kuroh nu geus eueuh di dunya. Nah ngana duka roh saha nu ngaragasukna kana kurungan Mayang Sari. Mohon panginten gogoda ka diri abdi mama. Cek Cepirman ukur sakitu. Bari alum sabab ngarasa teu ngarti kanu jadi pamajikan. Dadak-dadakan menta pepegatan. Nu teu karasa nyerelekna waktu nyaho-nyaho geus kareunge nu azan subuh. Alhamdulillah geuning geus subuh teh Asep. Muhun mama. Tema Cepirman tuluy ngaleos ka cai bebersih. Balik ti cai tuluy ngalaksanakeun salat subuh di kamar. Sedeng Mayang Sari mah ngarengkol keneh we nonggongan. Ari Julaiha samemeh kacai tenah ngeurheula cai. Para wargi Batara Surya geus medal nyaangan sabudeurna madham. Cahayana hurungku membiar. Harita kira-kira 6:30 Cepirman sabada nginum cai meunang mangninyuhkeun Julaiha teh. Tuluy indit nyaritana maka Julaiha rek digawe. Iwal ka Mayang Sari henteu bebeja heula sabab masih keneh ngarengkol. Tapi Cepirman kebat balik ka imah sabab nu jadi badega jeung lanjangna. Sieun arep-arepeun ari katamah-tamah rek digawe teh. Ngarasa hoream da eta batin kaganggu ku perkara carita anu jadi pamajikan. Menta pepegatan. Sajeroning keur di jalan Cepirman ngagereneng jeroeun dada. Di barung kubu di alum ka dia langit angkeu brek hujan. Nyaan lain heureuy lain bobohongan keur para mitra sadaya kaayaan kituna teh. Memang para wargi sadaya Cepirman teh ngagerendeng. Kaget aing mah ka kuno jadi pamajikan. Aya ku dadak-dadakan pisan menta pepegatan. Nyaan lain heureuy. Bari ceuk manehna lamun teu dilaksanakeun pamenta baris aya nu temahanna Rajapati salah saurang.
nyanu dipakai kaget nate keubuh masalah lamun kitu diri aing boga kasalahan kakara kaharti da ieu mah eueuh kasalahan naon-naon samalah kurarasaan aing mah asa kurang kumaha diri aing mikanyaah kanu jadi pamajikan tapi manehna keukeuh wae menta pepegatan paingan geus aya samingguna ka diri aing ngabudian bae bari teu daek ngabulaan nyaeta kitu we hayang pepegatan moal kagoda mah kitu jajakan nu tepung peuting tadi anu ngaranna Budiman urut babaturan sakola Mayang Sari baheula waktu di SMP eta aing mah boga timuru kitu uri-uri kaanyangan ku urut babaturan sakola putingna aing teu sare ngagegeuing disangka ku aing mah ngagegeuing teh menta dianteur ka cai ari heug teh menta pepegatan lamun nya teh Mayang Sari kagoda ku lalaki sejen asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran rek ngaraheutan batin aing sedang manehna teh katingali ku aing sakitu lungguhna urang ngadama-dama ka diri aing akhirna boga itikad kitu tapi 1000 kali manehna keukeuh peuteukeun hayang pepegatan ge ku aing moal diturut cenah eta ceuk manehna lamun teu dilaksanakeun bakal aya nemahan Rajapati eta mah kaharti ku aing panggebrag meureun sangkan ku aing diturut ka hayangna kitu gerentes Cepirman akhirna boga timuru Mayang Sari pamajikanana kagoda ku urut babaturan sakolana nyaeta para mitra nu katelah Budiman harita teu karasa di jalana para mitra Cepirman geus tepi ka imah jalan ka tukang kalawan uluk salam Assalamualaikum ukur sakali geus ditembal ku Mang Kanta nu kabeneran harita teh keur ngarinung para mitra cai kopi jeung pamajikanana nu katelah diijot Waalaikumsalam aing geuning aden tos muli ceuk Mang Kanta bari neuteub atuh diijot pamajikanana mairananya Lupi neneng na mana aden emput mah di ditu keneh bi ih disangki ku bibi mah sareng neneng muli rupi napa si siang neneng muli na teh nya aden aduh katuh bisa betahna we meureun tema Cepirman dina nyaritana teh semudaria rupi kamari ibuna neneng ngabujengan aden teh aya naon aden diijot talete bari teu leupas tina paneuteupna teu aya naon-naon mung nitah maturan emput we tema Cepirman tuluy ngaleos deui ka jero bus ka kamar tapi teu lila kaluar deui gek diuk dina kursi tuluy ngajelenggut renghap narik napas jero bangun anu seunggah Heuleut sawatara menit waktu Cepirman keur ngajelenggut torojol biijot mairan cai kopi. Bade ieu ngagoreng sangu aden? Cek biijot bari nuna cai dina meja. Ah, moal bi tadi geus dipanginnyukeun ku ieu ku mama. Ari Mang Kanta keur naon bi? Sanes aden eta baksad bibi mah upami panginnyukeun mah rupina bade ngaleut ci kopi. Ieu mah bilih bade tuang ngagoreng sangu bade sarapan. Oh. Nya ongko tadi ge disagerengeun panginnyukeun cai kopi ge geus dipanggorengkeun sangu ku mama geus teu kudu bilah Mang Kanta keur naon bi teu nuju naon-naon aden peryogi di sauran nyacing sina ka dieu lah ari keur teu barang gawe mah ceuk Cepirman koloyong biijot ka tukang deui abahna ka ditu cenah ceuk aden ieu naon cenah Mang Kanta ngarere teuing atuh tepungan heula we bising aya kaperluan ceuk biijot koloyong Mang Kanta ka jero kalawananya bari gek diu bade aya pikir sanaon aden Mang Kanta neuteub nyata kieu mang peuting tadi abdi manggih kabingung ku perkara nu jadi pamajikan sajabati bingung teh ngarasa kaget deui ngaraos kaget kaget kumaha aden Mang Kanta teu leupas tina paneuteupna teu hararese barabat ku Cepirman dicaritakeun dimimiti dihudangkeun ku Mayang Sari nepi ka Mayang Sari menta papegatan samalah Mayang Sari kasemahan ku ngaran Budiman ge dicaritakeun atuh puguh we Mang Kanta ngarasa kaget ku nampa beja kitu teh Cepirman kalawan Mang Kanta pokna astagfirullahalazim nu leres aden nyaan mang pamajikan abdi menta papegatan samalah kasanghi kasing hareupan ku indung kukutanana aduh sanes ku kitu mang mangaros kaget na teh caku meuni dadak-dadakan pisan emput mulut pipirakan eta mah naon nu diangge margana teh aden ceuk Mang Kanta ngarasa kaget duka teh teuing atuh da mang teu terang abdi mah
kurarasaan mahker diri Abdi asa teboga kesalahan naon-naon samalah asa kurang kumaha kanya Abdi kanu jadi pamajikan meureun kumangkat ge kanyahoan atawa ka Bandungan sapopoena udah saleresna tu aden kumang ge katingal kanya aden kanu janten bojo teh dupi salajengna kumaha tu pangimut aden teh ceuk mangkanta nanya kana pamadegan Cepirman teu kumaha keur Abdi mah moal nyerahkeun masing manehna totojeran oge sabab eueuh masalah naon-naon boh ti diri Abdi boh ti manehna tema Cepirman boga pamadegan moal nyerahkeun teu lila Biijot norojol bari mawa sapu rek sasapu di tengah imah atuh mangkan tapokna manya paingan si Neng katinggalina alung wae nya tak kitu we euy abah ge ngadenge caritaan aden teh mending aja ngehuk aja asa jauh tina ukuran anggang tina sangkaan ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso para wargi anu mulia harita Biijot heraneun tuluy nyarita ari kitu kunaon Biijot tuluy diuk gigireun mangkanta salakina eta ceuk aden teh Neng Putih munut pipirakan cenah hah ya Allah Gusti nah laras aden Neng Putri munut pipirakan Biijot siga nu reuwas kalawan neuteub ka Cepirman nya bi tema Cepirman pono eta kumaha margina neneng munut pipi dipirak teh aden Biijot teu leupas tina paneuteupna nya eta we abdi ge ngarasa bingung bi lamun alatan teh mah teu puguh alatanana ngan peuting tadi waktu abdi keur sare dina kursi manehna ngagegeuing disangka ku abdi mah menta dianteur ka cai ari heug teh ngadon menta diserahkeun atuh abdi teh ngarasa kaget ditanyakeun naon alesanana teh pokna mah menta diserahkeun we teu puguh alesanana taina abdi rek menta pandangan tinu jadi kolot nah gugu pamentana nu jadi pamajikan atawa ulah tema Cepirman terus ini teu make motor nu maksudna marek bebeja kanu jadi indung bapa atuh Biijot jeung harita mangkanta akhirna ting haruleng bangun nu baringung da puguh init nati imah make motor atuh teu sabaraha lila di jalanna geus tepi kanu dituju kalacat unggah ka teras tuluy uluk salam bari ngutrek-ngutrek ngetrok-ngetrok panto pareng atuh ibu Nengsih indungna Cepirman norojol ti kamar makan rai ibu Nengsih mukakeun panto geuning Asep cager Asep alhamdulillah Bu samulina kumaha ibu sang apa berkah dina waktu ieu mah nah geuning teu digawe teu dinten ieu mah Bu teu raos dupi apa angkat ka mana Bu teu ka mana-mana samalah keur dahar jong atuh ka ditu misi rek dahar mah bareng jeung apa moal Bu tema Cepirman gek diuk dina kursi ari ibu Nengsih ngoloyong atuh asup ka kamar makan rek nyician cai aya saha ibuna tanya paanggana bari ngareret si Asep nah teu digawe kitu henteu saurna mah nuju teu raos cenah keur teu ngareunah make udar ider atuh heug cicing di imah keur teu ngareunah awak mah ayo kenamahan asup angin atuh kadieu numpak motor keur teu ngareunah awak jeung saha kadieuna anjeunna we nyalira tema ibu Nengsih bari ngaleos ka jero mawa cai ente sacangkir nu teu lila paanggana norojol geus lila Asep neme padamang Pak Cepirman nyolongkrong sasalaman cager cenah ceuk si ibu keur teu ngareunah awak nuhun Pak sating sariak Pak tema Cepirman gek diuk deui lamun teu ngareunah awak gancang dipariksa ka dokter ulah ditunggukeun nomrona ongkoan panyakit mah lain ieu lain antep-antepeun lain kukuteun ngan munting sariak itu tahu baran teu kupuyer da aya tah ari si Neng kumaha cager sae tema Cepirman pondok tur budina alum eta Asep ka dieu teh aya naon hap aya perlu minta tulung minjem duit pikeun berobat ka dokter ceuk ibu Nengsih sakaratumanya bari neuteub seukeut kana beungeut Cepirman bangun alum sanes bade namut hartos Bu mun ka dieu teh kahiji hoyong tepang we wiretos ampir 2 sasi abdi teu ka dieu
kedua nama nuju menakan kasesa abdi teh tema cet firman bari tungkul manggih ka sisa urusan naon Asep make jeung manggih ka sisa sagala rumah tangga jeung ayeuna tentrem ayem laki rabi repeh rapi can kadenge pacogregan can aya pabentar paham atawa pacogregan estu mati istri herang mata keur nu jadi kolot mah alus eta teh digawe keur imah geus boga sorangan paragot rumah tangga sakitu mah nya cukup kurang kumaha ke paanggana bari ngarongkong rokok di luhur bupet mainan ari apana perkawis kasesah jalmi mah rupi-rupi ye tugu mantung kanu tegaduhna wae urusan harta bana ari kitu manggi kasesah naon atuh paanggana neuteup kana beungeut Cepirman sesah ku perkawis ngemutan pun bojo muhun kumayang sari Pak parantos aya kana samingguna alum memali hampir-hampir awis-awis ngabulaan tedaeun dicangki ku abdi mah nuju aya nu karaos nanging ditaroskeun teu kuna naon ari dinten kamari abdi wangsul ngadamel nyampak teu aya ditaroskeun ka Bi Ijot sareng ka Mang Kanta saurna teh angkat ka ibuna dinten bada magrib ibuna sumping nyusulan abdi kedah ngarencangan mayang sari enggalna carios abdi miyos sareng ibuna barang dugi kasampak mayang sari nuju di teras kalayan sasauran ka ibuna tos kata tamuan kutilas rerencangan sakola anjeuna nalika di SMP atuh abdi teh teu kantos turas taros naon-naon jalaran anjeuna enggal lebet ka kamar kinten tabu 10:30 abdi ka kamar maksad teh bade monok ngarencangan mayang sari nanging anjeunna ngawagel ulah monok di kamar saur anjeunna teh ibu bade ngarencangan abdi teu seuru sumangen deui teras abdi teh kaluar ti kamar ngadon monok dina kursi malah teu ngange bantal-bantal acan nah atuh kinten-kinten 1:30 nuju abdi pules monok diguyah-guyah ku mayang sari disangki ku abdi mah nyuhunkeun dianteur ka jaman saur anjeunna teh sanes nyuhunkeun dianteur ka jaman nanging aya pisang gemeun wayahna lakira abdi akang sareng abdi urang ngapa sasret ayeuna bae nu hartina abdi menta diberesan lamun akang teu ngalaksanakeun kana pamenta abdi pasti salah saurang bakal aya nu nemahan pati ongkohan abdi teh resep kaneh ulin cenah kitu ceuk Cepirman nerangkeun sacara ringkas ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu sabada Cepirman atuh nerangkeun sacara ringkas paanggana nyarita kumaha Asep pangdenge teh nu jadi pamajikan menta diserahkeun leres Pak tema Cepirman pono atuh ibu Nengsih indungna Mairan nanya bari neuteup eta sugan aya masalah naon si Neng menta diserahkeun teh da moal mungkin nu jadi pamajikan menta diserahkeun teu puguh-puguh cek ibu Nengsih nada-nadana siga nu boga timuru kanu jadi anak boga kasalahan atuh paanggana Mairan nya moal pati-pati aya haseup lamun eueuh seuneu eta sugan Asep boga kasalahan naon na geus nyieun piraheuteun batin pamajikan boh aya carita anu matak teu ngeunah atawa kagoda deui ku awewe sejen ampun para alun Pak ti awit pruk nikah dugi ka dinten ieu ge teu acan pernah ngadongkapkeun piraheuteun kana batin pun bojo malih ku raraosan mah asa kirang kumaha abdi nyaahna tiasa ditaroskeun ka Bi Ijot sareng ka Mang Kanta nu sadi dinten aya di rorompo komo abdi kagoda deui ku istri nu sanes mah teu pisan-pisan Pak wangsul ngadamel tara ka mana-mana dinten Minggu tara mimiosan temba Cepirman sajelasna dimimiti para wargi sadaya atuh pru kawin ka Mayang Sari can pernah nyieun piraheuteun kana batin nu jadi pamajikan eta indung kukutanana si Neng nyahoeun yen si Neng menta diserahkeun kan tenan we uningaeun mah mali sasaurana ge payunan ibuna kumaha cenah ceuk indung kukutanana panggana tumanya deui bari teu leupas tina paneuteupna
Nyaku ibu nama diurukan seep-seep, nanging Mayang Sari tetep wae munut dipirak. Ditaroskeun naon alesana teh ukur nyebatkeun hoyong bebas we, sareng resep keneh amengan. Tos kitu mah anjeunna teras we lebet ka kamar. Abdi mah sareng ibuna dugi ka brai siang ge, teu kantos monok deui. Mung ibuna aya maksad bade tataros ka sesepuhanana. Saurna bilih Mayang Sari aya pangaruh tina piluaran, atanapi aya nu dolim. Memang asa teu kaharti. Teu ngarti apa ge ari kitu dasarna bari alesan hayang bebas turun nyebutkeun resep keneh ulin. Lamun kitu samemeh narek dipiharep kakara kaharti nyebutkeun resep keneh ulin. Kapan ieu mah geus laki rabi tur geus aya kana taunna leuwih. Paanggana akhirna ngarasa bingung. Eta kumaha tuh maksud Asep? Ibu Nengsih nanya kana pamadegan nu jadi anak. Teu kumaha Kang abdi mah tetep we moal mirak Bu. Dan kahiji ngaraos abot atuh kaduana teu kantenan. Atuh dasar munut dipirakna oge teu aya naon teh alesan nu kiat. Teh Cep Firman tetep boga pamadegan moal nyerahkeun. Nya eta mah kumaha pikiran Asep we keur kolot manitah moal ngahalangan moal. Ongkohan tadi ge Asep boga pamajikan kajenatna rohaiti lain meunang nuduh-nuduh atawa dijujurung ku kolot. Estu niatur kasuka sorangan. Atuh kanu ayeuna pan kitu keneh eta mah kasuka sorangan, cek Ibu Nengsih. Teu bisa mere kaputusan atawa mere pandangan naon-naon. Teu kuhan teu boga pamajikan teh Asep. Kanu ti heula kitu kalakuanana nepi ka pondok umurna. Anu ayeuna kitu mementa diserahkeun bari teu puguh alesanana. Tapi cek apa mah di mana Mayang Sari keukeuh peuteukeun menta diserahkeun. Geus we serahkeun. Percuma dipertahankeun oge da moal aya kahayeu moal aya kabalegan. Samalah engkena bisi jadi bebeulieun. Ngan perkara imah mah tulah dibikeun sabab eta mah imah sampakan meunang Asep meuli samemeh kawin ka Mayang Sari. Lamun kitu boga imah atawa banda ladang gono gini, tepung kaya nu hartina banda sakaya kakara dibagi dua. Keun hayang nyaho kumaha balukarna sanggeus diberesan. Asana teh meninoong teuing ka kolong barina oge, cek paanggana semunu keheul. Kalawan nitah nyerahkeun Mayang Sari, geus kitu jep saurang ge eueuh nu cumarita deui, siga nu geus beak piomong. Tuna kaayaan Cep Firman nu masih keneh ting jarentul jeung nu jadi indung bapana di patengahan. Malikan ka perkara Mayang Sari, harita datang ka imah Cep Firman ke ketrok kana panto. Pareng mangkanta jeung diijot keur ting jarentul di tukang kawas hayam panyambungan. Tah, sora nu ketrok kana panto hareup mana? Si Aden beureun baliknya, cek mangkanta timuruna mah ka Cep Firman balik. Sirilik diijot ka jero. Rai panto dibuka timuruna mangkanta nyalahan, si horeng nu ketrok kana panto teh Mayang Sari. Geuning neneng, isangki mah Aden, cek diijot bari neuteu. Ari Kang Firman kamana kitu? Cek Mayang Sari bari asu. Biasa we Aden mah ngadamel neneng, mung angkatna rada siang kinten tabuh 8. Wireh mulita sengarencangan neneng kulem dituang ibu. Temal diijot. Dibejakeun Cep Firman digawe padahal keur ka indung bapana. Kieu nya diijot. Oge mangkanta pangdaina kuring ka dieu teh kahijina mah bebeja ka biijot jeung ka mangkanta bisi deudeupeun. Sajabati kitu bisi aya bapana aya basa bongkena ka pagawe meuni teu basa teu carita. Dupi kitu bade aya wawartos saperkawis naon neneng? Diijot bangun anu kaget. Bari ge ka darieukeun jeung mangkanta salakina. Nyata ti poe ieu kuring rek cicing jeung nu jadi dulur nu hartina mah moal di dieu deui. Kukituna pikeun biijot jeung mangkanta mah tetep we di dieu nya. Sajabati kitu bisi kuring sawaktu-waktu luhur saur bahe care kudu dihampura. Malum kasebut manusia mah sok aya wae kasalahanana. Boh nu karasa, boh nu teu karasa, cek Mayang Sari. Nyaritakeun rek cicing jeung nu jadi dulurna. Atuh puguh keur biijot jeung mangkanta ngarasa kaget. Kalawan mangkanta nanya bari neuteu. Bade linyi sareng tuang saderek teh di mana neneng? Kapan saur neneng teu kagungan saderek pisan? Cek saha kuring teu boga dulur.
atuh lamun teu boga dulur mah moalnya kuring rek unur ti dieu ongkohan peuting kuring geus cacarita kanu jadi salaki menta diberesan sabab kuring hayang bebas kene resep kene ulin meureun kumangkan tajeng kubi ijot ge karasa waktu keur ngarora kene sanes ku kitu Kang Imang mah ngaros kaget sareng asa poekeun teh ku ayana nining munut pipirakan sareng aden so cek mangkan tak telepas tina paneutupna ngarasa poekeun kumaha make jeung ngarasa poekeun sagala mangkanta sumuhun ku eta we neneng munut pipirakan sareng aden nya nu jantenna poekeunna teh ku teu aya margaina we sumuhun tak kitu jalaran salami mang sareng emi ulun kumabula di dieu teh teu acan pernah ka kuping pacogregan estuning aden sareng neng teh sakitu silih pikanyaana aya paripaos silih asah silih asih silih asuh atuh aya paripaos kacai jadi saleuwi kadarat jadi saloga sumuhun pahaya keuyek leungeun paantai-antai tangan mugi ka sumuhun atuh aden mikanyaa ka neneng sajegi ti kitu teh can nguping aden kagungan lampah awon nu ngajantenkeun piraheuteun kana manah neneng ngaso heula para mitra anu mulia ngaso heula ngaso para mitra pamiarsa harita mayang sari nyarita deui nya lamun pasulan teh mah eueuh pasualan naon-naon ngan kuring hayang bebas lain hayang boga deui salaki kanu sejen ngan hayang bebas lainna kuring reka mawaan pakaian kumaha ari neneng keukeuh palai calik sareng tuang saderek mamangga wae sun mun kahoyong mang mah ulah dugi ka pipirakan we bilih gogoda neneng atuh ayeuna neneng bade muhu nyanak angyan na teu aya lepatna upami ngantosan aden heula mulih mun miwara ngantosan heula aden mulih teh bilih mang sareng mina dinahakeun ku aden su cek mangkanta diijot ge pamajikanana Mairang leres neneng saena mah ngantosan heula aden moalami ge mulih geura nama kudu nungguan heula anu keur digawe barina oge keun bae nah anu keur digawe mah ulah diganggu ongkohan ada kuring mah naon teh lain rek mawaan bana batur ieu mah rek mawaan pakaian sorangan bisi nanyakeun mah dibawa we kitu ku kuring lamun kitu kuring ka dieu teh rek mawa harta bana nu aya di dieu kakara nungguan heula geus keur mangkanta mah jeung diijotnya tong ngamilu jadi pikiran barina ge sing taretep we kalawan sing bareta salilana di dieu cek mayang sari para wargi anu mulia tuluy asup ka kamar kalawan ngentepan pakaian di wadahan kana koper kulit atuh mangkanta jeung diijot teu bisa majar kumaha ukur ting haruleng we kitu kumaha kieu kumaha nete semplek nincak semplak ceuk paribasana kekungsi saparapat jam mayang sari geus beres ngentepan pakaian kana koper tuluy kaluar ti kamar bari ngajingjing koper eta mah kitu nya mangkantanya disingkir mananyakeun pakaian dibawa ku abdi nya yu atuh mangkanta diijot hayunya mangga neneng cek mangkanta ukur sakitu bari jeung ngahargeun barwargi dina ngomongna ge jerut mayang sari turun tuluy ngalewas bari ngajingjing koper kalawan pada nyerangkeun ku mangkanta jeung ku diijot sanggeus mayang sari eueuh tina paneutupna gebrug panto ditutupkeun deui ku mangkanta kalawan popna tampulana eta ning emput geus teu bisa dihalangan deui kesang kaboga adat burat batu ngan eta we naon atuh kasalahanana si aden da sakanyaho abah mah si aden geus sakitu mikanyaahna we heueuh kanu jadi pamajikan jeung can pernah init-initan ari lain waktuna digawe mah balik digawe tara udar-idar ka mana-mana tapi pamajikanana keukeuh wae we minta diserahkeun aya panggoda kitu ti lalaki seje nu hayangeun ka manehna nya anak sapoekeun mikiranana keur abah mah ieu mana perkara ning puput tuh pasualan eueuh naon teu gugur teu angin ujug-ujug minta diserahkeun we lamun hujan teh mah eueuh tanggara ti tadina ujug-ujug ngagebret we lamun kitu salakina lampahna goreng atawa jarang ngabayuan kalawan sok ningalkeun peuting kakara pamajikanana minta papegatan
Kapan ieu masalah kina nu sakitu mikanya ahna? Cek Mangkanta ngupat Mayang Sari. Tong baroning abahna sanajan kuring ge sarua we ngarasa teu ngarti. Ngan kumaha pilakueun urang lamun teh masih aden papegatan jeung Neng Emput. Nah rek tetep we di dieu rek balik ka lemur. Cek Diijot akhirna nanyakeun pamadegan nu jadi salaki. Nya ai ka aya nu jadi dunungan kieu mah dah. Ngamu urang balik ka lemur euy lah. Dahar-dahar kumabehna we rek ka lemur maneh atawa ka lemur urang. Urang ya aya atuh na lahan masa tala pokeong mah. Imah butut-butut we maboga atuh. Tanah satala pokeong ge boga mataka anaon atuh pelak-pelakan sampe keur ngaganyel-ganyel beuteung mah. Atuh cenah bisi ngrek di mana di lemur mana sarua we kitu. Da kakayan urang mah sakitu-kitu keneh. Ngan duwi hade engke di mana betahna nah di lemur mana nah di lemur abah. Engke salah sahiji jual kitu. Ayeuna mah kitu we samentara mah nya. Keun ayeuna mah geun hitung-hitung teu neun poho. Kumaha lamun ku si aden teu diidinan? Ngari teu diidinan mah moal maksa. Teh mal Mangkanta. Jep jarempe namah-namah simpena patempatan. Meni asa narikolot. Atuh duanana meni caruringha. Kalawan Mangkanta gancang nanya. Atuh para mitra sadaya kulantaran harita keneh. Acep Pirman atuh datang. Terus ngadamel ade. Gina eta we tos ampir tabuh dua na memuli. Teu mang lila sotenan ngobrol jeung nu jadi kolot. Tema Acep Pirman bari nutupkeun panto. Dara mang Ibu Rama yuk. Sarehat mang. Tema Acep Pirman gek diuk kituna teh meuni bangun anu harempoy. Kaya tangan pangawasa budina alum. Ari Diijot gancang mairan cai herang kana gelas jangkung. Cag ditunda dina meja tuluy diuk sabab Mangkanta salakina tumanya deui. Disaurkeun ku adena perkawis Neng Emput munut dipirak yo. Puguh we dicaritakeun Mangkanta. Kumaha sura mana sawu Ibu Rama aden? Mangkanta tumanya bari teu leupas tina paneteupna. Na teu kumaha kageteun we kalawan nanyakeun naon pasualanana. Ku abdi teh disebutkeun teu aya pasualan naon-naon. Samalah can pernah pacogregan. Ngaran mah nu jadi bapa nyebutkeun moal nya ari eueuh pasualan mah. Nu jadi pamajikan menta diserahkeun. Tapi akhirna mah nu jadi bapa nyarita kieu. Lamun Mayang Sari keukeuh jeung keukeuh menta diserahkeun, bari bener eueuh pasualan naon-naon atawa maneh teu boga kasalahan, geus we gugu cenah serahkeun. Dina manjangna ge moal baleg sajabati kitu bising jadi bebeulieun cenah kitu. Ceukapun bapa teh. Bisa lajengna kumaha atuh pangemut aden sabada aya kasauran kitu ti tuang Rama so. Ceuk Mangkanta nanya kana pabandegan Acep Pirman. Namun ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Sabada harita Mangkanta nanya kana pabandegan Acep Pirman. Atuh Acep Pirman harita ngajawab. Ai keur abdi malah sanajan nu jadi pamajikan keukeuh peuteukeuh ge menta diserahkeun. Moal nyerahkeun mang sabab antara abdi jeung nu jadi pamajikan eueuh kasalahan naon-naon. Boh ti abdi ka pamajikan, boh ti pamajikan ka diri abdi. Tema Acep Pirman keukeuh moal nyerahkeun. Nya ari pangemut aden kitu mah teu langkung aden su. Jalaran aden anu kagungan hak sungu. Aya paripaos bobot pangayon tibang tarajuma ya di diri aden sungu. Mun meneng putri ka dieu nya ka mana ayeuna? Palangros mulih deui ka dieu teh nyanak angean anjeunna sungu. Umang teh diwagel sumun sanes diwagel teu kenging nyanakan angean mung kedah ngantosan heula aden. Jadi emang sareng embina disandahakeun atanapi katarosan ku aden. Nanging anjeunna maksad bae, maksa bae. Saurna teh na make kudu nungguan jelema anu digawe. Ongkohan kuring teh lain rek nyokot paparabotan tapi nyokot pakaian kuring cenah kitu. Ceuk Mangkanta. Ngajelaskeun sakumaha caritaan Mayang Sari. Atuh Diijot kakara nyarita mairan kana caritaan Mangkanta salaki. Leres aden ku bibi jadi piwarang ngantosan heula aden. Ikeun bae lah. Pakaianana dibawaan mah da moal ngejat kanu jauh paling-paling meureun. Rek terus cicing jeung indung kukutanana.
sauranya nama badai cari sareng saderek na cenah ade. Ah, berusaha da manehna teu boga dulur teu boga baraya. Eta mah nyarita kitu sotenan sangkan ulah neang ka indung kukutanana. Sangkan abdi ulah ka ditu, kitu maksudna mah. Ka atuh pami kitu mah. Mung mau ngaros kaget we ning emput nyaurkeun bade calik sareng saderekna teh. Dalam sakaterang mangan yang putih teu kagungan saderek su. Ah, keun bae mang tong jadi pikiran teuing barina ge. Sing jarongjon we cicing di dieu maturan abdi. Ceuk Cepirman tuluy kacai sabab geus magrib. Teu lila mangkanta ge ka tukang atuh diijot nutupkeun hordeng sabab di luar geus repreupan. Nyaan Cepirman beratna kanu jadi pamajikan teh. Keur memejehna sono bogo, keur memejehna gede duria. Sakitu nu jadi pamajikan keukeuh peuteukeuh menta diserahkeun oge. Teu digugu samalah tiap balik sok digawe sok nyimpang heula ka imah Julaiha indung kukutanana Mayangsari. Lamun ngalongokan teh mangalongokan sanajan Mayangsari tara daek ning harupan oge. Tampolana lamun Cepirman datang sok gancang turun ti imah tuluy ngaleos. Akhirna mah keur Julaiha ngarasa bingung pabaur ngarasa era. Kudu jadi minantu. Nu dipake bingungna ku Julaiha. Kudu kumaha nyaritaan Mayangsari. Sabab manehna keukeuh peuteukeuh hayang pepegatan. Ari ngarasa era na ku Cepirman nyaeta ku sobarna. Dina hiji poe para mitra pareng poe Ahad harita teh. Kira-kira bada asar Cepirman datang deui ka imah Julaiha. Nu maksud tayalian rek nepungan nu jadi pamajikan. Bari rek mere pikeun kaperluanana. Ngan hanyakal harita Mayangsari nyampak eueuh cenah mah keur ulin ka babaturanana ngan teu nyebutkeun ka saha-saha. Upi angkatna parantos lami Bu Mama. Cepirman nanya di barung ku Budi rada alung siga nu ngarasahan eueuh. Bumeh Mayangsari pamajikanana nyampak keur eueuh. Kantenan we Asep tos lami mati sateu acana lohor. Maliku ibu oge diwagel ulah ka mana-mana nanging anjeunna maksa we angkat. Bari dina ngawalerna teh meuni rada kasar. Saurna teh na make nyarek ulin sagala kawas ka budak leutik bae. Ongkohan ayeuna mah geus bebas. Kalah ngawaler kitu ka mamah teh Asep. Janten ka mamah mah batin sesah we atuh. Ngemutanana ku perkawis Mayangsari. Asa tebih tina sangkian anggang tina gambaran. Janten kagungan adat kitu. Diwurukan mah diwurukan nepi ka dadas koredas nanging sapros nu teu daya dangu. Omo kamari mah sasauran hoyong ngalih ti dieu majah teh. Ngarah tenang, ngarah tiis pipikiran, ceuk Julaiha bari cumalin. Sawios atuh Mama, ulah diangge emutan teuing bilih Mamah brek teu damang. Mung eta Mamah dipayun kantos sasauran bade tataros ka sesepuhan Mamah teh. Ngaparantos atanapi teu acan. Wong parantos kumaha cenah saurna. Anu mawi teu acan Asep jalan asa gambreng emutan Mamah teh. Kumaha upami diangkir tiasa Mamah. Sana karorompok tong dicana ka dieu. Di rorompok mah jongjon teu aya sasaha. Nu dimaksad teu aya sasaha teh teu aya jalmi luar. Wios diangkir nama ku abdi mung pasihan alamatna we sareng jenenganana. Bade diangkir ku Asep mangga ke ibu nu ngadamel seratna eta bade iraha angkatna. Enjing we wangsul ngadamel Mama. Ke atuh urang ngadamel heula seratna nya Asep. Kaloyong Julaiha ka kamar tuluy nyieun surat keur ka bapak-bapakanana. Nu teu kungsi saparapat jam geus rengse. Nyieun suratna kaluar ti kamar kalawan pokna bari dieu. Taya seratna Asep naroskeun jenenganna mah Basuma oge moal aya nu dieu. Da upami henteu tebih mah ngangkir pun aki. Mungku tebih teh we sareng bilih teu kieu di jalana maklum parantos ampir eta we pikun atuh da. Aduh pi anjing ibu Mamah bade karorompok. Ah moal jararan di dieu teu aya sasaha Asep sareng hariwang bilih Mayangsari mimiosan. Mangga we ku Asep jelaskeun Asep-sep. Cek Julaiha geus kitu mah teu loba obrolan deui. Cepirman pamitan balik sabab geus beuri. Ngaso heula para wargi anu mulya, ngaso heula ngaso.
para mitra anu mulia gancangna ieu carita isukna Cepirman balik di kantor nyimpang heula ka bapak-bapak anana Julaiha nuka telah Basuma nuka beneran nyampak aya nuke loba bangkongan naon-naon deui sanggeus surat ti Julaiha dibikeun tur dibaca ku Basuma harita kene Basuma kabawa atuh ku Cepirman sanggeus tepi ka imah tur geus reureuh barabat ku Cepirman dicaritakeun permaksudanana panjang lebar dina perkara Mayang Sari pamajikanana kalawan kasing hareupan kumangkan tajeng ku Beijot utas Cepirman ngadadarkeun perkara nu jadi pamajikan kalawan menta dipangmatangankeun ku Basuma naha Mayang Sari menta diserahkeun teh niat sorangan tur sadar naha aya nu mangaruhan ti pihak seje geus kitu Basuma tumangga saha jenengan tuang Garwati aja cek Basuma para mitra sadaya wastana mah Mayang Sari abah bupi watona dinten naon adek weton saha abah sumuhun weton tuang rayi weton pun bojo mah kemis suami abi ahad cobi aduh nyai abah nyuhunkeun cai herang ka gelas Basuma menta cai bari ngareret ka Biijot sareng naon atuh cai herang teh abah cai herang we nyai cai herang temal Basuma koloyong Biijot ka tukang ngawadahan cai herang kana gelas nuke lila Biijot mawa cai cag ditunda dina meja hareupeun Basuma repanon Basuma peureum bari bibir gegeryeman mapatkeun jampena bari ditojokeun kana cai dina gelas sedeng Cepirman jeung mangkan tak tarungkul ari Biijot gawena neuteuk wae ka Basuma nu keur mapatkeun jampena aya kana 10 menitna Basuma mapatkeun jampena nyah beunta tuluy rumenghap narik napas jero malah ngucapkeun istighfar sagala atuh Cepirman anu keur tungkul teh cengkat kalawanan kumaha abah Cepirman neuteup kana beungeut Basuma janten kitu geuning adek perkawis tuang Garwati sumuhun janten kahiji aya kabendu ka adek duka naon ari kabenduna mung anjeunna teh wantun kada kaduana aya pangaruh supados neneng pepegatan kitu cek Basuma nurutkeuna atuh pelengan manehna mah majah teh Mayang Sari aya kapeuheul jeung aya pangaruh ti piluaran waktosna rupina dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari kalangan Watata